Didongengkeun Sidina Husein. Sidina Husein berangkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husein kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa. Sidina Husein lolos tidinya berangkat terus naik onta kemudian jarombongan nelobaan. Kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala. Helanan kayak ceritakan ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho. Moal kebal deui mah ieu. Asa ulah pae isukan bae. Ieu mah tengahna we helanan. Berangkat terus sampailah ke Kufah. Pantat tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husein lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husein. Ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja. Gubernur saat eta, Masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter. 2 kali 3. Letik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husein mah letik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sidina Ali terbunuh kan Sidina Hasan jeung Husein ka Madinah. Di Madinah didinya Sidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husein kita beat ke mana ya? Ke Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat nu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar? Mulai dengki ti hari. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae engke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat nu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tidak jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak, Kufah. Didinya lah nyeun kekuatan. Setelah Sayyidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sayyidina Ali, dahsyat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran na pedang. Engke diceritakeun insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakeun Karbala. Didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husein. Sayyidina Husein kita beat ke Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maot Yazid, kita beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa, wari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husein.
Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu paling buang kawarah mak. Ini nyala kabur Sirina Husain ke Madinah. Di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakan kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sirina Husain. Sebab Sirina Husain penghulu manusia anu bakal anu ceritakan ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saeta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung diceritakan dina impian bakal perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sirina Husain mah. Mantak Sirina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Ininya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan kukula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti itu kene putra daripada Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae yeuh, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapak kolot kaula. Kula mah datang ka Irak ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid. Satungtung Yazid dilaksanakan luar aturan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Tidinya lah terus yang tenda akhirnya perang. Sapoe istimewa Sayyidina Husain. 2 poe loba nu gugur. Katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus dak potong. Kasorekeunana ieu na kenapana? Geus kadi bercucuran darah. Istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga, kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Iyalah Sayyidina Husain. Tah baju nu waktu dipake ku manehanna perang warnana kostum. Nu di luar tuh nyaman. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa engke bakalna di Kupah. 1 warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Iyalah nu dipake ku Sayyidina Husain warnana lain ieu. Nah, itu sembarangan nih makanya itu sembarangan. Tuh. Gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain ulah geus nyaho bakal maot
dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abdul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang sageus dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dia dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku ari ieu da belah ieu bas tinggal make ieu doang nya padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sababna nu matak teu wani nginum nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mak dahaga maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang oh nu nginum saurang-urang aja nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun ieu cai naon urang ditu lagi hampir teu nyarahoeun tak sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komun nu zarah mah teu geus teh jaho kaler kidul mah teh mah geus kula didongengkeun oh kitu mentak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun cak Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain jadi dipanah di seluruh arah kaler kidul wetan kulon dipanah cep geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina ceger geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana teh bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean cak Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae masyaallah kitulah Sayyidina Husain ieu matak mursyiduna nah wa mudabbiruna wa murabbiduna nah iyalah Sayyidina Husain langsung ditumbangkeun ieu huluna make pedang pisah sanggeus pisah careuri kabeh ke nu ngaran Zainab nu ngaran patina Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab cerik kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi setara batin mah geus aya di salalorga kabehan senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah nah didinya dibawa sanggeus dibawa cek Umar bikeun ka Yazid dibikeun ka Yazid sanggeus bikeun ka Yazid susurian Yazid bungah dengan kata kaburanana akhirna dibalangkeun titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol kabeh buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku ari mah ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola
hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara. Tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran, bakal di Kupah, bakal narima jutaan manusia. Teu bisa katahan. Gitulah Sayyidina Husain. Seserian Yazid. Nah, didilah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh, di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi. Antaranya anajeng ponggawa-ponggawana spontan menunggu bubulanan deui, hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak, penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca, ternyata motifna motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kazaliman, perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sangat luar biasa. Teu katahan dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Ialah Bani Umayyah. Masya Allah. Taya lamun ke dicaritakeun ieu mah ngecaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanafiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga ahli bait, turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain, yakni Habib Syarifah nu 16. Ke kaol kadua ya sabar.